Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkeun nami Habib Mubalik Maulana. Mutia Azhara Putriyansyah, Denisa Yulianti, Nazla Zahra, Arinda. Suruh jeung enjing muti, enjing oge, nah anjeun telat tinggal kuring. Henteu mut urangan hoyong ngaraskeun minaan piaran anjeun. Oh, muhun bade naros naon? Muhun mut upami abdi tiasa terang satu naon anu anjeun jaga ayeuna. Satu anu ayeuna kuring jaganya eta ucing. Naon sababna anjeun ngajaga sato nyaeta ucing? Mimitina alasan kuring ngajaga sato teh pikeun ngaleungitkeun rasa bosan. Biasa dianggo janten darencangan. Nya digana ucing bisa dijadikan babaturan sabab ucing bisa ngahargaan jeung cinta penuh bogana. Oh gitu, terus naha anjeun langsung resep gaduh ucing jeung sato sejena. Sabab hampir eueuh anu sieun ucing jeung stamtu sabab. Jiga ucing teh sato anu lucu. Wah, sigana mah bager pisan ari boga ucing mah. Leres anjeun tiasa nyarios kitu, tapi sanes hartosna eta tanpa resiko upami urang milih kitu ngajaga ucing. Kumaha resikona lamun urang ngajaga ucing? Resikona lika urang ngajaga ucing nyaeta upami teu waspada sajumlah penyakit serius bisa nyerang urang iraha wae. Naon sababaraha contoh penyakit serius anu tiasa ditimbulkeun ku ucing? Contoh penyakit anu bisa disebabkan ku ucing anu urang piara diantarana infeksi saluran kencing jeung cacing. Oge alergi. Naon sababaraha perlakuan anu bisa dipigawe sangkan ucing nu urang tetep cager. Awas anu urang tiasa laksanakeun pikeun ucing anu urang jaga supados eta cager. Antara saja ngamandian manehna, nyisir buluna jeung bebersih ceuli, beungeut, gusi, huntu jeung kuku. Naha ucing anjeun pernah gering? Upami kitu naon ubarna? Naha anjeun sering masihan nalika ucing anjeun gering? Biasana ucing gering mah dibawa ka dokter hewan. Aduh saladusna mah aya anu hoyong sedang perkawin sato. Ulah ragu-ragu. Dari lamun masih hayang nyaho ka dieu we jeung info sejenna. Sip, urang moal sungkan nanya ka maneh hoyong serang langsung seueur informasi ngeunaan piaraan. Kian wawancara ti kalempok urang hatur nuhun.